orang encan jelema nanya. Aing geus balarosan ya banding di dieu teh loba reunit ieu teh. Aing arek balik aing sieun datang. Duh kumaha teh ieu teh. Gelis-gelis aing teh padahal mah kupurudukan di kebon aing teh. Duh aing mah. Nong. Ceh. Cincin bagus kurang ngageran aing. Lain saya kenal di dulu. Aing keur nyumput Bang Emok goblok aing teh boga duit keur setorna. Tah sia mah ku Bang Emok jumput. Ayo laki sih kemana emang? Siapa sih laki aing lagi mah goblok kabur sih teh nyaho. Ngomong itu baula. Kunaon kitu? Henteu sih Nong. Nah aing mah bener mau kasih da aing teresep kasih ya. Geus ulah nanya aing keur nyumput. Sia mah diriu, sia di dia nu riu sia teh wang. Ya aing mah di dia bentangna. Bentang segala-gala aing mah. Saya nyebut sini kumaha emok. Aing teh boga duit aing, saya boga duit teh. Bentang hutang. Oh, si Mam. Tapi kan aing mah geulis goblok. Aing mah kan geulis. Ada kumaha lagu oge aing mah. Yo. Sia keur marangkat lah kali itu lah. Gandeng aing ragap sia lah. Mantuan bayar itu ke aing sia. Gitu lah. Eta sia ngusir aing teh hidang. Emang ih kebon sasi. Nyari kebon sasaki pokoknya sia mangkat aing ragap lah. Oh, saya sawanian ya ngusir ke aing Nong. Wani aing mah. Kita ka dieu. Iya ku aing. Kita ka dieu. Ada karenjang aing. Mau aing mah direnjang. Asal mau sia duaan nih garila. Ji, sia ya kedengeran. Teu nyahoun. Naon aing iya. Aduh Bang Emok nyumput. Nong, ya teu. Aduh aing jadi alat ah. Iya Nong. Bulan naon aing nanya. Jagoan amena nyumput mah heunteu. Tunggu aing mah nunggu jeung si embung aing beak geus heuh. Sia geura mangkat kali itu heuh. Ulah ngurusin urusan aing. Ya, dinyakeun heula daripada sia di kebon mending disaung jeung aing. Buat aman ya aing. Embung aing mah embung jeung sia mah embung kapok goblok tah aing oge beri beak sambeula ku sia lain. Ya, ngaku sia. Aing ge nyao. ya ngomong lah. Ya. Ngeus. Sia naon Ya, sih? sia daripada di kebon loba duit. Saung Mbah Emnya dengeurna naik kasur. Embung aing mah geus sia aing mah geura marangkat kali itu. Mangkat arek beja ka Bang Emok nggih aing mah teh sieun nggih mangkat ulah ngaganggu aing heuh aing rek nyumput deui. Nah, beneran dia. Kemana wae sia, Yong Jep? Ya, kieu. Akang kan arek nyalon lurah. Heh. Kan beneran. Akang ulah nyumput wae di kebon arek nyalon lurah mah. Kudu tempat pesona. Ho, Sering silaturahim. pan aing keur tapa di kebon. Ya, aduh. Ya, teangan jelema nu loba masalah teh tulungan. Emang sana bukan masalah. Ayeuna kerame Bang Emok. Emang Bang Emok. Kudu kumahakeun ku aing. Ade si Nong nyumput. Kudu kumahakeun si Bang Emok. Eta kebon sakitu-legana dipake nyarumput. Oh gitu. Kumaha carana teh supaya Bang Emok mangkat? Eta calon lurah teh nya Nya intina mah lurah kudu sering ka masyarakat kontrol. Ngarti teu. Koe malik colok ya. Oh, sama kitu jeuna teh nya aing kumaha tuh nyaho aing ge. Makana ayeuna nyaho teh. Heeh, nu penting ayeuna ya si Nong keur nyumput. Ku aing dikumahakeun si Nong nyumput di kebon. Ulah nyumput kumaha solusina kitu Solusina. atuh. Ayo geus cepok. Solusina mana dibayar deui. Heeh. Kumaha ya? Jadi duit aing loba pangabutuh aing mah pan. Ji, bener nya. Ayo. Mana si Nong Jep? Aya nyumput di tengah cau. Teh teh saya tah. Naon Yong? Lain sia kenal di dia ya. Aing diudag-udag ku Bang Emok. Emang sia laki-laki jeung Bang Emok. Lain pamajikan aing anu nginjemna. Jadi we aing anu beunangna. Sia mah berusaha sih. Jeung kudu heula lain masalah usaha. Wah, ieu mah geunah wae sia ngomong usaha wae. Ya matakan mainan di tangan ku Bang Emok berarti kan teu bisa mayar. Nya ayeuna usaha kumaha, Kang? Coba Yo. urang. Saya makana usaha ge, Jeng. Usaha pan hese ayeuna teh, Jeb. Kahiji urang geus kos kieu tatoan Yang ceuli rampung atuh sia teh, Jeng. Wah, bener iya, ya. bener ya. Ulah kitu atuh Mending maling. ya saruana. sarwana tuh maling mah. Kalau mau ulah kitu. Kudu ngamaganu bener. Maling, tadinya sih urut maling teh nya. Ya. Sia. Emang majikan canging, Jeng. Heeh, pamajikan aing nginjem aing nu beunangna. Lain aing tadi nempuh ke kebon ieu bawain nyarumput. Tadi si Nong. Kira aku sih Nong. Begekeun we. Sarua urang nginjem ya. Sarua pamajikan urang. Mentak aing mawa ieu ge. Wah, supaya beres. Kang Komeng. Pokona mah kieu. Pilih aing, namun aing jadi lurah mah aya teh Bang Emok. Berantas
Diberantas, Kang. Lain maksudnya ku aing ulah ngarinjem gitu. Oh. Ya emang ada nutupan kebutuhan. Oh, nyau keripuh batur. Ku aing ke dibere BLT. Oh, Aing menang. pan aing nu ngatur. Anggeus aing ngobrol di dieu mah moal bener. Mau ngasilkeun duit hanteu di dieu aing ngomong. Tadi soalnya kayak supaya solusi. Allah minjem don. Minjem duit ke Bang Emok 1.000. Anu aya beak, aing bejaan ke sia. Ya kieu we. Ente sun arek ngiridit ulang nginjem. Ya, kamu. Sarua wae tuh, Jeb. Sarawenya. Aing jadi kieu lembur teh. Ayo siakeun laron. Luas aing nong. Goblok teh. Aing mah kita nyumput. Mau amok aing geus balik. Sia keur coba di dieu aing nanya. Iya. Kerneangan Palura. sudah di dinya. Palura sehat? Alhamdulillah saya no. Oh, muhun. Ih keur naon dia? Tonton ayo. Keudeuh heula. Nah, sia ulah sok nyontoan batur nginjem. Aing mah cerita goblok. Saha? Nya tangkurak pamajikan jelema ieu ka aing minta daftarkeun aing kan Lain bisa aing minjem majikan aing tuh. Nyahueun di Sia mah Bang Barongan nyalakeun we aing. Oh, seru nyonton atuh gitu mah. Aing mah teu nyonton, aing mah ngajakan. Ah, berarti Aing mah ngajakan namun mereka butuh duit. Aing ku aing dibere solusi. Kitu Parura. sia solusi nginjem mah aya, solusi mah aya. Solusi ku Sia. solusi. Kumaha Palura kumaha? Pokona ayeuna bayar heula sapoe mah. Sapoe bara duit sih. 20.000 nya mahi. Mohon. Ya. Duh, atur nuhun pisan ya Oh, Palura. 20.000 tah, ame jemput di kebon. 20.000 dulu. Aing dibere duit 20.000. Can bayar sarua. Uang jalan sama goceng ewang. Sia minjem. Naon, Jong? Ya. Hayang Coba ieu dibere calon lurah 20.000 deuh. Yo, Parura, punten nya sanes teu kinten-kinten ye SIM abdi bade nyarios 20.000 mah deuh. Udah abdi oge 150 ya ulah wae. Ieu mah barongan ngiriweuh wae. Ngedeung heula. Pamanjer heula atuh di mana-mana pan ieu nyari solusi. Ya iraha ieu sesana. Si aing jadi aing boga hutang jadi. Mani boga paniatan. Urang kan kan buka paniatan. Cenah teh Parurah kieu dari kenal Bang Barongan, urang arek ngomong ka Parurah. Nya aya jadi lurah, apa minta suara ka di dieu. Bener teu? Rakyat. Jadi aing boga hutangnya. Ya. Itu penting. Pan ieu geus di DPM ku Palura. Ya nong sih gede lagi urang coba wae kos bebek. Ya. Aing sok hayang ngomong wae ka lurah teh lah. Berarti lembur orang teh pertahanan. Bener. Berarti aing mayarna. Pokoknya mah dijamin, Palurah hayang di lurah sok dijamin pasti meunang bener teh Jeng. Nah. Bayaran tahar hutang nu Berarti aing masyarakat. mayaran si Ujeng si no. Tajeng ieu, pamajikan boga sih teh, ya, boga kan ya. bang kuriling. Boga teh Aing mah teu beja. Oh, enggak kana mah kieu we, tanyakeun ka pamajikan baraha duit tangke ku Palurah dibayarkeun. Bener Jeb, aing boga Jeb. boga kan. Boga sebenarnya mah pelurah. Yang geus cewek. Utang TV kamari. Heuh sok Aing we beja lah. sok hayu kumaha. Aing kadin si ama tong pusing aing nu pusing. Siap. Nuhun Palura. Bisa ajak aing hideung aing heuh. Bener sih. Si lurah, ku aing beunang heuh. Emang pangat dicolok murah. Ini bisa aing rek balik heula heuh. Rek rejo. Oh, be aing mah. Oh, rek ngejakeun geus sih aing boga 20.000 rek ngebeas saya rek ngejo heuh karunya anak aing. Ayo, assalamualaikum. Tah, aing mah jeung keur meuli rokok, moal diberekeun ka aing pamajikan aing jeung naon. Sameunang sabungkus aing. Dong, aing cuma datang dong. Aing kumaha sih Jeb.